175 ngaran paling pasaran di Sunda. Aep, cucu, ikin, eis, otong, Eti, beben, ai, Enjang, asih, Aceng, imas, engkus, Nok, Eros, ence, Aan, Endang, endah, ajat, cicih, atang, entin, Abdul, Dedeh, amin, ita, asep, iin, otoy, ijah, Didin, sih, Cecep, Ida, Didi, Aan, edi, Ela, dadang, dedeng, Diding, Dudung, oon, Ceceng, Mulyana, lilis, Tisna, Juju, komar, siti, nono, Yuyun, Ujang, kokom, Tini, Opik, Nining, jajang, Wati, Nana, Nunung, Tatang, Ici, solihin, titin, oman, Nono, Udin, Odang, Neneng, iwan, Wahyu, Adang, En, cahyadi, Dia, Jejen, Ade, lili, Saudah, Yayat, oom, denok, Oding, juned, komariah, Usep, Jaja, ani, Aang, ayi, lina, Nanang, Mulyadi, ito, ari, amir, Agus, Tati, irma, Aam, Deden, engkos, dodo, cahya, dadan, Maman, memen, Mimin, mumun, Momon, Omah, neni, uus, Oleh, Nyai, saipudin, Nenden, dedi, Gilang, Pipit, ono, Totong, yoyo, Soleh, Ahmad, supriyatna, atep, ira, Agung, rini, Dian, Ajis, leni, Gun, Mama, acep, engkom, omoh, Mamat, memet, Nia, deni, Galih, carman, Yati, jubaidah, tono, Odah, jojo, Putih, Yanto, ganjar, rohman, Rohim, yadi, indra, adun, Nandang, ihin, Rahmat, tata, Jaka, gugum, Iyah, Wawan, wijaya, Karto, Karta, Yayan, Kasim, kasim gitu, kasim, Lagi. Masih. Siap? 1, 2, 3. Kasim, hayo aran mana anu kasebut tuh berarti lamun kasebut ngaran mana pasaran lamun teu berarti selamat karena orang pohonnya tetkeun. kalem,
Iya GPS Bandung Store jeung Laptop Store Bandung kalewat kumaha sih tersebut Iya mah, iya mah lain pasaran gugum. Iya mah di bawah pasaran karena hargana di bawah pasaran emang bener di bawah pasaran. Aduh nih, kan kumaha Ya sih? mana nggak mimitian paduli pokokna mah keur maraneh anu neangan HP nu marurah. Jeung laptop nu murah. Pokokna mah datang ke dieu ka GPS Bandung Store di Jalan Dipati Ukur nomor 100. Ya, atur nuhun ka tos nonton. Salam Sunda, Sampurasun. Iya kumaha maremana? Pareman ieu kumaha? Urang Sunda